Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Selaris Manaya. Nepangkeun wastapun Nopi Puspita. Arurang wawakil di kelas 10 IPS hiji. Arurang bade ngawawancara salah sahiji pedagang di Kalipucang. Mangga ningali. Tur nuhun. Abdi sareng rencangan di SMA Negeri 1 Pangandaran. Nepangkeun abdi Nopi Puspita. Sarang biasa. Di pasihan pancen bahasa Sunda diwarang wawancara salah saurang pedagang warung. Mun tiasa abdi bade ngajadikeun bapak narasumber biasa Pak. Warung dia yang ngawitan bunga modaman pertama mas setengah kilo pertama setengah kilo. Nah jadi uangnya jadi jantan atasnya 160. sawae anu ngabantosan bapak di jalan ieu. Barangkali ini ngabantosan maling sudah saat keduaan ya bapak sarang kiluan misalnya Di mana bapak meser bahan-bahan kawangan bahan-bahan nama di dia di pasar. Nah di kelola nama di situ bapak punya sari. suka dukana jantan usaha dagang di warung ieu. Nah kalau sukana kalau laris ya nih kalau suka dan datang ke bumi nya syuting ke bumi nya enak gitunya iya untuk teribet gitu lah kan dukana pamit hujan dagang sepi gitu kan kayak ngacisnya kayak ngacis alih itu sehat tapi dan kenana lu anjingnya mah naon Oh, kami dianjingkeun dieu biasa. mah biasa insyaallah ya mah kupat ini sing telu dinten ge malah naon sabab tanek da ngagodogna kupat teh di jam 4 siang sonten ke diangkatna teh jam 4 subuh Sawawangi. nanti seunana dugi ka jam 11 di seuneuan kadi teu nama ruhak Sabaraha omset kekengan bapak satu kue. nah ayeuna kami omset kengna kami dihaneuteun kadang-kadang misalnya ayeuna jenisnya 300.000 kadang dapat 450 kadang 500 kadang 550 jadi kita anger kan nanti ayeuna modal 300 misalnya ini teh kengnya 500 ini modal 300 kengnya 400 kadang-kadang gitu kadang-kadang kengnya 300 tapi saya Porsinya seberapa? saporsina teh kami ada 8.000 kami ngan gorengan 10 Mulai ditabur sabaraha mulai jalan di warung ieu sareng ditutupna tabur sabaraha. angkat di bumi 6:30 kadang-kadang jam genep kadang setengah 7 di dia jam 8 karena itu 7:30 nah kulina kan itu jam 4 aya jam 3 aya jam 4 Atur nuhun Pak kana waktu punten deui abdi sareng rencangan ngaganggu waktos bapak. Bila aya kalapatan tadi hampir kenalan.
sakitu nu kapihatur hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.